dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Di meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna. Kulantere kendangna ge leutik abong wujudna leutik sama. Nah teu meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Kendang teh kudu aya kendang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi, peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Membran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge mah heula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta. Ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang, hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, asa teh mun da ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Ngagedean naonana? Mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, da jelemana ngagedean. Lain bareuh ku panyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Kan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan. Lain suku nu mondokan. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge. Oh, bereto itu. Loba panggilan ka maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang. Lain masih mau ke radio. Ampun. Kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Pati ka dieu kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh. Pauleun. Pan beda. Si sok maneh. Out. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeunaon. Tuh da ngageblek. Bae atuh nu penting mah.
loba we nu manggil kae. Sok sia. Kumaha dalang caritana naon? Lakon Bang Narayana. Aduh, kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Teh Bang Narayana teh Panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Mana aing mah yang Panu. Teh ka Citrayuda teh lanceuk teh. Coba. Nya. Ai Citrayuda teh Duluina Roy Martin. Ampun. Aduh, teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Jahat teh. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu geuring? Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh dah baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Sahata? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting ieu. Coba. Duh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisi rek nyobet. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing mah anjing atuh sia. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalakon. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok.